kecuali aya instruksi itu pemerintah pertalian jeung corona kita libur atuh kamayangan geus urang kuduna mau congcot ka bupati ka ditu nanti dia mau congcot nuhun diliburkeun ieu ngaji libur nuhun aduh ya Allah ya Rabb seperti ialah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wa fi Bismillahirrahmanirrahim nonena malhuwadun hadisul bab dalat salam ayati tawi pirang-pirang hadis bab kunuduhkeun ya hadis ingat sebarang kang bakal tekaya simpulanana tawi nomor hiji gua nahyu anisyami mencegah saking puasa qabla Ramadan ing dalam sadurunge bulan Ramadan biaumin kalawan sadina yaumaini atawarong dina bid'awal ihtiyati kalawan ngaku ihtiyat ittatiya saumi yaumasyaki saumi yaumasyaki tegese puasa dina syak kemenang jan ganyawan tanggal hiji na iraha Ramadan jadi kanyahoanana kan engke diru'yat jadi atuh memehna disebutna yaumisyak ulah puasa itu berarti ka orang mah tilok urang mah atuh memehna ke Rajab ge henteu tuh komo eta itu berarti ngomong pada urang mah nya atuh aya hukum nama aya ngan ngalaksanakeun tilok atuh lain hoak sia hoak iku mumul-mumulna jadi geus tilok hiji dua utawi kang kaping dane al-hisu ala mulazamati matadahul insan minat ta'ati wal khair utawi kang kaping dari ang gegrehi atas netepi barang kang wis ngabiasakeun wing mah pamanusia saking taat lan becik ditita urang netepan adat nu geus biasa mak teh taat jeung khair urang geus ngabiasakeun salat tahajud ulah pre-prenya bagi nu geus bagi nu jan ulah ngamimitian lah nu geus biasa ulah ninggalkeun nu can ngamimitian ulah mulai maksudna mulai sakali dua kali mah jang naon gitu mending ulah kan tuh saya hese ngajawab lah jamureun tahajud tilok hayang we in hese ge eta istiqomah ngamulazamah kebiasaan taat kebiasaan gawe hade kecuali aya instruksi itu pemerintah pertalian jeung corona kita libur atuh kamayangan geus urang kuduna mau congcot ka bupati ka ditu nanti dia mau congcot nuhun diliburkeun ieu ngaji libur nuhun aduh ya Allah ya Rabb seperti ialah lamun saumur dunia can pernah kosong Baitullah karak ayeuna
orang jadi sedih Jum'ah libur di Mekah. Kemudian atuh ayeuna geus puguh di nu sejen-sejen mah ngahaja-haja mah itu Yahudi endek ditahan salat hese. Ieu kakarak ge urang berhadapan jeung nu teu kadeuleu. Sakedeung deui mah jeung Dajjal. Iya memeh Dajjal nu asli kan Dajjalun cek Kangjeng Nabi dadajalan untuk mencoba Yahudi Nasrani penilaian terhadap orang muslim kumaha ya melalui ieu orang teh serba salah ya serba salah itu. Ya seperti eta lah heulanan ngan nu jelas bae atuh jadilah libur. Ya orang teh leuwih cenderung kana urusan zahir. Jadi lamun urusan zahir bantu kitu bae sieun paeh. Tapi sanggeus paeh mah teu dipake ka sieun. Ieu nu jadi masalahna paehna sieun sanggeus paehna teu sieun. Urang teh cenderung urusanna zahir, batin mah teu. Hari nu biasa ngurusan batin atuh biasa bae pasrah sumrah. Urang can kana naon gak urusan perang, urang gak karak ditukos kieu bae geus awak nu saha nu Allah atuh titah ku Allah kumaha tinggal kitu hungkul. Sahabat mah datang ka siap tarohanana perang naon hartina hirup. Ya sorga geus jambang pintu. Kan. Urang lamun ngomong-ngomong geus kitu keur ngaji doang pan. Antung geus lain poho maksudna geus henteu bae teu maksud. Perang teu maksud, sieun ka corona lantaran deuk kawin. Katilu al-hizwa jawazus shaum utawi kang kaping 3 iku wenang puasa mau tadi kang dedadatkeun idza wafaqatil adatu fi tatkala metuki apa adat ping dalam shaum qabla Ramadan biyaumin aw biyaumain barang kang tetep ing dalam sedina Ramadan kalawan sadina taram dina niat shaum tatawu'in naharon niat puasa sunah ing dalam awan menang puasa nu dibiasakeun mah urang geus gadatkeun puasa kemudian ngakuran kana maqobla Ramadan biyaumin pas sapoe puasa sapoe batal sapoe puasa sapoe henteu disebut puasa Daud. Nah eta pang berat-beratna puasa mah eta. Nah mun urang kuat eta nu hebat mah puasa. Tawas Senin Kemis berat keneh daripada nu terus berpuasa teh mah hampang. Berat tuh Senin Kemis paling berat eta. Nah, kabeneran giliran Senin urang ngabiasakeun puasa Senin Kemis pas Senin isukna Ramadan. Jadi memeh Ramadan sapoe. Ngan giliran puasa bae puasa. Atawa Senin Kemis naon kali sapoe puasa sapoe batal sapoe Daud. Pas sapoe deui atau 20 ka Ramadan giliran urang puasa. Salah. Oh. Nya tarkul adat adawah. Gitu. Saya adat urang puasa. Tapi aya di urang mah diurangi tapi rahasia ahli thariqah. Jadi memeh Ramadan teh geus puasa jangan mah 5 poe. 5 poe ka Ramadan yang geus puasa. Ahli thariqah. Jadi mengawali puasa Ramadan nyana puasa tihela. Banjur biasa istimewa. Dirahasiakeun anak-anak ge teu nyawan bahwa nyana puasa. Pan urang mah puasa teh atuh sakecamatan nyawan kabeh. Atuh nyawan kabeh jadi WA pan. Budak. Iya mah anak ge teu nyawan bahwa nyana puasa. Oh ya Allah ya Rabb. Kula pernah nanya tak ke almarhum abah. Bah itu sih masalah sih jang nyana mah gitu.
Pernah langsung nanya ke almarhum Abah. Teu puasana salah yang manehna. Aya aturanan geus sakitu. Ya Allah, neangan orang di kitab hese. Tah, mangkadi urang mah hayang aya kitab, namun kitab mah teu nurut urang mah. Nu aya kitu nurut. Ya urang lamun make perjalanan nu mentek norekat eta kudu pinter syariat. Kudu pinter syariat. Kaditu da kan ngurusan roh. Ngurusan batin jadi engke terabaikan lamun urang kurang asak syariatna terabaikan. Aya nu kuari bab kan totorekatan lain norekat. Jangan urusan roh henteu, ngurusan syariat henteu. Norekat teh ngaranna hungkul. Ai norekat asli mah kan ngurusan roh. Mulai tina babacaan roh, napasna roh teh bentak terus ka belah dia atuh berbeda engkena. Syariat teh kudu dibiasakeun, kudu pinter memehna. Itu bisa dibarengkeun. Urang salat teh kan urang kudu salat syariat ya. Salat syariat biasa we cara urang babacaan, gerak-gerak babacaan lagi babacaan zahir. Mantap ngalantur. Kur salat teh ngalantur. Apeng-apengan. Awakna mah di masjid pakai AC deh. Weuy, pikiran mah pan di mana? Aturan keur salat nganjang. Normal lah. Calon neraka mah gitu. Nah, ai ngurusan roh mah lain kan. Zahir roh terus beda urusan. Jadi anu menghadap teh roh. Tentuna make aturan-aturan heula. Nah, niati suami tatawin naharan wal fitri man suama tatawan nahar lan buka kadang kang puasa man puasa tatawu ing dalam tengah-tengah awan muraja'atil mufti fima uftiya bihi tegasna ngabalikan ongkang fatwa ing dalam barang kanden wat fatwa kenapa bi kalawan ma gitu ya. Idza kana bi khilafi hali tatkala ana ya mufti ikut kalawan nyulayan tingkah mufti. Walam yalamil mustafti sirrul mukhalafah lan ora weruh sapa kang ngambil fatwa ing rahasia mukhalafah. Al wisali lir rasulil karim. Itu wisal kadue rasul kang mulia al kiblati wal kiblati lisaimil ladzi yamliku nafsah dan kiblat kadang pang puasa tegas kiblat gitu kadang kang puasa kang milik ya saim nafsu ing ka saim al hijamat itu kan jawaju tak kadinya datang ka al hijamat lil muhrim al-hijamatil saim aliki halid bin Ramadan ibari rajul amma yaqum kesimpulanna panjang orenganannya geus lah datang ka ibari rajul wallahu a'lam bissawab nasyidul hubbi yahduna wa tasbikuna wa tasbikuna